Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring mang aduy muhun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Mangga kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae cecer carios Si Utai. Sok yuk. Wah, kieu calana mah kudu diburu-buru si Utai teh. Diobatan, lamun teu diobatan bisi kumaha Mang Hiding. Gitu bah, sok atuh bah obatan karunya si Utai teh mun diantepkeun mah. Kumaha paku lamun ieu si Utai teh diobatan heula ku Abah. Oh atuh bah ari kitu mah sok wae terserah Abah aya abi mah. Ngan keur we lah aing ngomongkan wajib mah eta mah jadi urusan sim kuring bah. Nuhun atuh Pak, ari kitu mah ini si Utai urang obatan heula nya. Kudu diobatan ieu mah. Yo atuh pangku kumaneh Kang Iding bah. Ayo atuh bah ari kitu mah. Atuh tekung silila kaum dangu sadayana Mang Iding ngejeng bancon teh mulang ka imahna Mang Iding nu maksudna mah erek obatan si Utai di imahna bancon. Cak tunda heula lalampahan si Utai nu dibawa ka imah bah encon jeung Mang Iding. Urang teundeun dihaneulem sieum, urang tunda dihanjuang siang. Paragi nyokot ningalkeun. Insyaallah kapayun kasampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun lalampahanna Juragan Fuad nu keur ngariung di imahna. Juragan Fuad teh kaum dangu sadayana katelah jelema pangbeungharna. Di kampung Cidusun mah geus teu pirek deui ngaranna teh kusabab kabeungharanana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Tapi aya hanjakalna kaum dangu sadayana Juragan Fuad teh jelmana pelit jeung adigung. Saha Nyai nu nodongkeun peso tadi ka hidup teh maniwani kitu geuningan teu nyaoeun Nyai teh anakna Juragan Fuad nu paling jago di lumur ieu. Kitu kaum dangu sadayana Juragan Fuad teh nanya ka anakna. Ari anakna Juragan Fuad nu ngaranna Romlah teh ngajawab, "Duka tua ama, duka sahanya abi teu kenal jeung eta jelema teh." Atuh pamajikan Juragan Fuad gen nu ngaranna Juragan Rum gen milu nyarita. Lain Nyai, cek si Dodo mah si Utai eta teh di anu dibawana ka balai desa da bari digebukan cenah eta si Utai teh. Lain mah, lain ambu, lain si Utai. Si Utai mah abi ogen nyaho atuh. Baruk lain si Utai Nyai. Lain ambu, lain si Utai mah da jalmi eta mah kakarek ningalina abi ogen. Gus ari kitu mah ama nu ngurusna
Nyai mah ulah ikut campurnya ke lamun aya anu wajib nanyakeun jawaban jawab bae si utai gitu. Atuh lamun kitu mah karunya kasih utai ama. Cek apa gen ama norek ngurusna Nyai mah ulah ngabantah ngerti. Gitu kaum dangu sadayana Juragan Puat teh ngomong ke anakna bari molotot. Atuh nyirom lagi nyali kolotna molotot mah jadi murungkut. Nyai pangkoro gendu si Dodo titah ka dieu kitu ku ama. Mangga ama. Konel atuh nyirom teh udang. Nu maksudna rek ngageruan si Dodo di dapur. Tepung silila kaum dangu sadayana nyirom teh datang bari di baturan ku si Dodo. Hari si Dodo kaum dangu sadayana badegana keluarga Juragan Puat. Bari aya naon Syun? Itu nanya si Dodo ke Juragan Puat teh. Hayo milu jeung dewek urang ka imahna Abah John urang uruskeun nu tadi beurang teh Dodo. Ayeuna Syun atuh ayeuna atuh Dodo deui sukuan mah kumaha atuh da maneh gen digeruana teh ayeuna lain. Oh gitu Sun. Atuh geus kitu mah kaum dangu sadayana Juragan Puat teh jeung si Dodo indit. Nu maksudna rek ka imahna Mbah Encon. Teu dicaturkeun di jalana Juragan Puat jeung si Dodo teh geus nepi ka imahna Bancon. Atuh maranehna teh langsung ngetokeun pantok bari pupuntenan. Punten Mangga. Kolotrak atuh di jero imah teh aya nu muka kana pantok. Juragan Cek nu di jero teh. kuring iding geningan maneh aya di dieu. Juragan sok atuh gerak ke jero. Mang Iding sok atuh tamu teh titah asup ka jero. Kitu kaum dangu sadayana cek Bancon teh nitah ka Mang Iding. Ari Mang Iding ngajawab langsung kieu. Nuhun bah, ieu gen atos dicurukeun ka jero Juragan Puat jeung si Dodo geningan. Geningan Juragan Puat ieu teh. Wah, kuring. Sok atuh gerak caralik di dinya. Puntennya kayaan di mah Abah mah kos ieu geningan. Tenan naon bah. Anu penting mah urusan jeung nu tadi perang jeung ayeuna nu anyar teh beres we bah. Hadieu teh erek nguruskeun masalah eta. Bah. Atuh Juragan Puat
atuh ulah wakayu nanya namun bisa mah karunya tuh si utai nagen geningan tingali maniri puki tuh geningan. Kuring mah teu peduli. Mang Iding masalah kitu mah da eta mah masalahna si utai da kunaon atuh manehna teh ngalakukeun nu kos kitu. Ih, ari juragan Fuadnya kanyawan si utai teh cenah dituduh malah disiksa mani ampir-ampiran ku hanteuna. Geus. Ayeuna mah urang caritakeun we heula nya. Atuh kumaha kahayang juragan Fuad teh ayeuna? Pak, sok we atuh abahnya nu ngurusna urang mah ngadengkeun we lah. Da kumahanya. Kieu we mah. Lamun maneh si utai teu bisa mayar geus we. Kieu imana eta? Urang disita heula nya. Lamun isukan sore teu bisa mayar, nya eta imah si utai jadi hak milik kuring. Ulah kitu atuh juragan Fuad. Cing atuh sing karunya sing boga aya belas asihna ka si utai teh. Gitu kaum dangu sadayana Mang Iding teh ngajawab bari teh satuju. Kieu we atuh juragan Fuad. Ayeuna mah urang nuwun heula si utai nepi ka cageurna kakara putuskeun. Wah, teu bisa kitu. Cek urang kitu kudu kitu. Lamun teu si utai ayeuna keneh ku urang dibawakan wajib. Ulah kitu atuh juragan. Kewe tah bener cek si Aki kudu kitu. Sing kudu karunya tuh kasih utai juragan. Teu bisa kitu urang mah. Mung kitu mah lamun cek urang kitu kudu kitu. Atuh kaum dangu sadayana Bancon jeung Mang Iding teh jadi baringung. Ari si utai kaum dangu sadayana pas mainang ngadengikeun anu cekcok teh jadi ngageurentes naha teh. Wah, kieu carana mah udah diikhlaskeun we lah. Imah teh pikeun wae lah. Da kumaha atunya? Lamun kitu mah urang karunya ka Mang Iding. Heuh lah, ya kitu mah. Atuh si utai teh ngageruan Mang Iding. Mang Iding. Kadieu Mang Iding. Tuk musila Mang Iding teh nyamperkeun si utai. Aya naon teh? Kieu Mang Iding. We lah kajeun pikeun wae eta imah teh lah. Ameh gampang masalahna. Ulah sok ngelehan kitu atuh tai. Kewe lah umang usahakeun wong bada mikeun nu bener jeung juragan Fuad. Geus we Mang Iding. Pikeun wae lah. Masalah imah mah mangke we atuh Mang Iding. Ameh masalahna beres atuh ari geus beres mah urang suganan we bisa cager kos behara-behari deui. Atuh tai adi kudu cager mah kudu cager maneh teh tai. An maneh teh cek Bancon ku dibawa ka Mama Haji Abdul Qadir kitu tacai cek Bancon teh. Orang mana Mang? Eta Mang Haji teh. Mang eta apa tai orang mana-mana nama. Tapi nu apa mah ngan Bancon eta teh.
atuh dari mana teh geus kitu geus arek masrahkeun imah wae tay tadi pikir heula. Ngos we mang pikeun cik mang lah meh teh beres urusanana. Atuh ari geus kitu mah Mang Iding teh langsung ka Bancon bari ngarewaskeun maksud si Utai teh ka Bancon. Ari Bancon unggut-unggutan atuh ngadengi kitu ti Mang Iding teh. Oh gitu nya geus satu hari gitu mah Juragan Puat sok kieu we mah atuh lamun isukan mah ulah dibere waktu isukan kieu Puat. Isukan mah urang lagi erek ini ngaturkeun si Utai ubaran kemana bah ubaranana jauh bisa sapoe sapeting nih naik delman teh. Wah lamun gitu mah tah atuh urang dibere 1.500. Nah paling delman 500 kan cukup atuh. Atuh hari kitu mah nuhun juragan tapi masalah imah kumaha. Geus we umah urang eta mah penting geus we kieu 2 poe ku urang dibere waktunya. Gitu kaum dangu sadayana omongan Juragan Puat teh. Dari Juragan Puat na jero hatena teh ngomong, Sia keuna ayeuna mah ku aing eta duit teh ek dianakeun sia ku aing. Ku aing 1.500 bisa jadi 20.000 ke dikasih Utai. Baranena mah teu apaleun urang teh erek ngajebak erek ngalah duit deui. Ari Mang Iding kaum dangu sadayana manehna mah teu apaleun niat burukna Juragan Puat. Atuh manehna teh maju ngomong kieu wae ka Juragan Puat teh. Oh hari kitu mah tuh kayak kurang di pikiran Juragan Puat. Atuh kaum dangu sadayana geus aya keputusan kitu mah langsung Juragan Puat teh mulang ti imah Bancon. Atuh samulangna Juragan Puat ti imah Bancon teh hari Bancon jeung Mang Iding mah langsung ngobrol deui nu maksudna isukan rek nganter si Utai ka Kiai Ajengan Abdul Qadir. Poe isukna kaum dangu sadayana Bancon jeung Mang Iding teh mawa si Utai ka pasantrenna Ajengan Abdul Qadir. Atuh teu di ieu waktuna teh geus nyampe hari si Utai ku Bancon jeung Mang Iding teh dititipkeun di pasantrenna Ustad Abdul Qadir. Hari mah Ustad Abdul Qadir teh narima si Utai, malahan mah si Utai titah cicing di dinya heula nepi ka cagerna. Hari Bancon jeung Mang Iding kaum dangu sadayana manehna mah langsung miang balik wae ka lemburna. Kitu kaum dangu sadayana carita si Utai nu keur diubaran di pasantrenna Ajengan Abdul Qadir. Urang tunda heula kaum dangu sadayana lalampahan si Utai ayeuna teh urang nyaritakeun lalampahanna Juragan Puat. Sanggeus Juragan Puat balik ti imahna Bancon teh manehna teh langsung wae balik ka imahna. Atuh pasti imahna teh manehna teh langsung wae asup ka kamarna bari ngomong ka pamajikanana, Mana ayeuna maneh ulah ka asup ka kamarnya kuring erek ayam ieu heula ieu urusan heula. atuh terserah
Amana hari kitu mah sok we cik. Tuh kitu mah nya. Atuh ari geus kitu mah juragan Puat teh asup ka kamarna. Anu keur aya nu ku aneh kaum dangu sadayana. Panto kamarna juragan Puat teh nutupkeun sorangan. Jebret. Eta panto teh. Tuh juragan Puat gen mani kaget. Pas kitu teh cempor di kamarna teh ngadadak jadi pareu. Tekung selila kaum dangu sadayana aya suara nu ngomong ke juragan Puat. Juragan Puat, ayo nangis waktu namanya kudu numbalkeun deui. Numbalkeun nu aya di lumur maneh aya nama jelemana. Maaf atuh Sun, hari kitu mah ulah ayeuna mah kos perjanjian we ulah di lemur urang jadi tumbalna teh. Iya maneh ngabantah kakahayan kaula. Ayeuna mah mun maneh teu nyanggupan urang dibawa eta anak maneh teh. Ulah atuh Sun, kewe lah eta mah jadi urusan kuring lamun kitu mah. Ayo gitu masih ku urang ditungguan minggu hareup sih kudu Karalas atuh suara eta teh ngaleungit kaum dangu sadayana hari juragan Puat teh langsung wae ngahulang. wah kieu mah waktosna seep. Beuleuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos orang lajengkeun deui nya carios si utai ieu. Sim kuring mangaduy nyuhunkeun dihapunten bilih seueur kakirangnana dina dongeng si utai ieu. Atuh amit mungkur amit mundur. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.